Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ibu-ibu, mama, jamaah rahimakumullah, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur selalu senantiasa orang panjat kepada Allah Al-Ghafur. Shalawat sinareng salam mugia salamina dicurahkan ka baginda urang sadaya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katuta para keluargana, para sahabatna, serta ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu jamaah pengawasan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi parantos di awas kurang sasaranan surat Al-Isra ayat 78 sampai ke 84. Mugia anu tos kurang dibaca tadi jantan wasilah urang sadaya dipasihan bala sareng diampura Allah subhanahu wa ta'ala. Ayeuna mangga urang tingali hurufna panjang pondokna sanepi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis alif lam syamsiyah. Aqimis shod. Aqimis sholat nadwa kan panjangkeun eta ngaranna man asli atawa man tabai. Aqimis sholata lidulu wa kasaru wa eta ngaranna man tabi'i. Lidulu kish ada alif lam na tapi tadi baca ngaranna alif lam syamsiyah. Lidulu kish shin ya beda jeung sin. Lidulu kish syamsi ila wa kasar wa ngaranna man tabi'i. Ila ghasaqil laili wa qul ayara satajan rubra nado wa etangarana rona rotam khim dibacana tebal kul wa qul panjang dua kat etangarana mat aya nu ngaranan mat tabai aya nu ngaranan mat padal. Diaranan mat tabai karena cenah mat padal macuman aya di awal kalimat. Diaranan alasan mat padal karena eta mah alif jeung alif, maka alif jeung alif anu dua alif dijadikeun jadi hiji alif, maka eta ngaranna mat padal tetep bae kitu alasanna. Jadi asalna wa qur'ana hiji hirup dua bae wa qur'ana. Nah, maka dipanjangkan alif nu kaiji wa qur'ana eta alasan disebut mad badal. Tapi lamun ila walaupun jabarna nangtung eta mah tetep mad tabai karena eta mah ila lam jeung alif lain alif jeung alif.
Terus wa Qur'anal alif lam al Qamariya wa Qur'anal fajr. Lamun aya huruf jim terus di ujung aya ro atawa aya huruf anu paesata can diwaqafkeun eta ngaranna waqaf huruf jimna ulah dipantulkeun ulah pajer ulah jadi pajr. Nah eta ngaranna waqaf huruf rona asal kadenge ku jeli sorangan wa Qur'anal fajr. Nah gitu. Jika dina surat nonta anu sok urang tarawih teh eta. Inna anzalna fi lailatil qadar. Rona asal kadenge ku jeli sorangan. Terus tanda waqafna di luhur aya huruf qaf aya lia jeung ieu eta ngaranna al waqfu aula eureun di dinya lebih utama eureun di dinya in aya nun huruf nun aya tasdidian gunakeun dua harkat pur tabhin sarua sareng tadi nu di luhur waqfur dua harkat sarua matobe atawa mat badal eta mah sarua bae. Yang penting apal alasana Qur'anal al-qamariyah fajr karena ieu mah teu diwaqafkeun maka jim na pantulkeun eta ngaranna qol fajrika dua hakat panjangna eta ngaranna mad tabaika shin mash hu he ha gede mash dua harkat eta ngaranna mad tabai mash da dua harkat eta ngaranna mad iwat nu stres nama kahandap mangga diinget-inget nalira baekin di bumi. Waqimis sholata jak Allah neruskan bala kurang kana ya Al-Qur'an saur Allah aqimis sholata laksanakeun ku anjeun salat. Ya salah satu dalil diwajibkeunna salat 5 waktu ieu dalilna. Makana lamun urang hayang yakin karena kewajiban jelma karena kewajiban urang ya termasuk urang di muka bumi ieu urang teh kudu apal dasarna kudu apal dalilna kudu apal asal juntrungna cek kalau teh mah nah lamun urang apal asal juntrungna biasana urang yakin beneran eta mah urang teu apal asal juntrungna biasana ya biasa bae kitu lain tah urang makana ieu juntrungna teh urang diwajibkeun salat ieu dalilna ya aqimis sholata laksanakeun salat lidulu ke syamsi mulai ti gingsirna panon poe alias waktu zuhur. Karena sholat eta diwajibkeunna di waktu dohor di santos Nabi Isra Mi'raj kan datang tah kemudian dina waktu subuh mah can diwajibkeun nya tah karekna datang waktu dohor mulai diwajibkeunna nyaeta di waktu dohor makana dina fikih-fikih na kitab-kitab fikih karangan ulama eta biasana lamun menyebutkeun waktu sholat eta biasana dohor heulan. Nah kitab-kitab, nah buku-buku, nah eta biasanya zuhur heulan karena memang waktu zuhur anu pertama kali diwajibkeun setelah Nabi lah melaksanakan Isra Mi'raj. Makana di dieu ge lidulu kisyamsi mulai ti waktu gingsirna matahari karena kan lamun urang nempo ka matahari ka luhur contohna mana ieu nancepkeun naon nya nancepkeun ieu lah nangtungkeun nyere eta lamun henteu aya kalangkangan eta ngarannakan tepat di luhur eta waktu haram sholat pas lamun ketika pas gingsir saeutik matahari cetret eta karekna datang waktu dohor wari mengenahan aya jam pokona mah dohor jam 12 lewat 10
membari oh geus dohor baheula kumaha lamun can aya jam bulan nyere namun eta lah nah dan karena tina peredaran matahari tah lamun kira-kira eta si nyere nantos cet nah eta berarti tos datang waktu dohor ila ghasaqil laili sampai ka waktu peuting nya berarti dohor asar maghrib isya sampai ka waktu peuting berarti ta dohor terus asar terus maghrib terus isya wa qur'anal fajr jeung deui laksanakeun salat subuh salat fajar salat subuh berarti tuh 5 waktu ieu hukumna wajib nya ta saking diwajibkeuna maka keluarlah hadis Nabi diantarana as-sholatu imaduddin faman aqama faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hada madin ieu salat teh tiang agama lamun jelma tos ngalaksanakeun salat berarti agamana teu tegak tapi waman tarakaha jelma anu wani-wani ninggalkeun salat berarti faqad hada madin lamun di mana-mana cek santri mah huruf qad asubkana fi'il madi faqad hada fi'il madi eta artina benar-benar sungguh sanya-nyana yakin saucap mata nah lamun tos qad asubkana fi'il madi beneran henteu bohong nyaan hada madin tos rusak agamana tos runtuh agamana maka lamun jelma anu tilok salat eta dipastikeun agamana tos rusak ibarat ketika rumah lamun tiangna bagus maka insyaallah imahna ge atuh bangunanna ge masih bagus tapi lamun tiang-tiangna tos hancur disepak katoger saeutik ge atuh bakal ngagudubrak jelas kan makana salat eta diibaratkeun tiang agama bahkan diantawisna deui as-sholatu muhul ibadah salat eta wadahna ibadah lamun kira-kira urang loba kuehnya piringna teu aya nu kumaha coba acak-acakan nya urang munggah haji urang sedekah urang tieuna ngaranna amalna hade kabatur sopan santun ngomongna bagus tek-tek beuring sagala macam tapi teu aya jeung ngawadahan kumaha teh amal nu kabeh sedekah rajin munggah haji entos ngaji Quran puguhna terus nadai ka batu ngomong ge sopan terus nadai atau tiap idul kurban juga berkorban terus akekah terus kakolot atuh sopan santun sok mere segala macam mere loba deui tapi tilok salat terus di mana di wadahana. Nah, jika orang merenanya di sawah, aya nu panen bontengna dibeureunna loba lah sekitar sakintal. Urang teu mawana naon, kumaha mawana? Nah, atuh hese atuh, paling ge saeutik ka bawana. Nah, di antawisna, makana as-sholatu mukhul ibadah, salat eta wadahna ibadah. Gitu terus nadai diantawis as-sholatu mi'rajul mu'minin salat eta nya adalah waktu atau tempat naikna ijeng amba nya jadi lamun urang hayang rada kaluhur derajatna artina di harapan jelema nya maka kudu daek salat karena salat eta hukumna wajib ulahkeun Allah nitah ka hamba urang begenya contoh urang boga anak urang dititah lain masalah ibadah titah naon deui mah dititah urang biasa ka pasar tiap isuk meuli sarapan nya kahiji daek kadua daek bareng ka ditu jag isukna beliin sarapan enggak mau beli sarapan enggak mau beli sarapan enggak mau kumaha perasaan urang anu nitah kanu jadi anak tapi si anak teu daekeun atawa tilok kumaha perasaan urang nya jawab ku hate masing-masing mau abdi mah pangeran nitah salat kan hambana teu daekeun kira-kira Allah ridho teu ka eta jalma hatun teu sedangkan di Al-Qur'an firman Allah
Akimis sholat, akim eta fiil amar artina perintah. Perintahna iya dulu alal wajib nuduhkeun kana wajib. Maka samang-samang sajalma anu wani ninggalkeun salat maka berarti agamana tos runtuh jeung deui teu aya jeung ngawadahan amal anu lainna. Mun cek sarana mah sedekah rada percuma, korban rada percuma, haji rada percuma, ibadah anu lainna rada-rada percuma karena henteu aya wadahna. Terus inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sanyana salat subuh eta disaksikeun ku malaikat. Karena kamari musim tiris loba nu kaberangan salat subuhna jujur bae nya. Tah lamun hudang kaberangan langsung kodoan. Ulah sampai nunggu-nunggu engke. Nya, lamun salat subuh kaberangan contohna hudang sare langsung kodoan salat subuh. Nah, kurangnya gitu kapan lamun orang telok tapi orang ketika pas nyaring atau pas nanam orang langsung berajak pan orang nandakeun bahwa orang teh siap siaga. Ieu mah dasar bagus kaberangan sarapan heulan, nyapu heulan, ngepel heulan, nyeuseuh heulan diam kabina-bina teh pangeran. Nah, langsung kodoan taharak mah kadituna atuh kegiatan nu sakumaha biasana. Nah, kunaon sampai kurang di naungan ngaranna Allah ngawajibkeun ka urang nya. Ari ibu-ibu mah yakin salatna rajin, yakin. Tapi masalahna anggota keluarga. Ya, anggota keluarga. Walaupun ibu-ibu rajin salatna, tapi aya anggota keluarga anu henteu salat urang kabagian. Sakumaha sering kuabdi dicaritakeun bahwa baheula aya sebuah kisah nya, hiji kampung anu gemah di Pahlojinawi datang ka dinya ku numpang sabeungeut doang. Eta kampung hancur sakitu numpang lewat atau komo eta mah ngutilok salatna aya di jero imah hiji. Nah terus deui kumaha lamun kira-kira ka anak. Nah maka lamun anak tos nyampe umur 10 tahun teu daek salat eta mah laku dipek-prek ulah diticingkeun nah laku di tapi ina bae goiro mubarohin ulah sampai dipek-prek tapi na batur sampai pincang ulang pukul ya. Terus ke rahasia dihandapna wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jangan dina sebagian malam maka salat tahajudlah anjeun sunah pikeun anjeun supaya anjeun menang ganjaran diangkat, menang ganjaran nyaeta tempat anu terpuji ya. Salat tahajud dia sepertiga malam lamun hudang ulangan ieu doang supaya naon? Supaya urang diangkat derajatna ku Allah. Nah, kunaon coba para kiai, para ulama, para ustad eta nya berkatna lamun ngariung beda jeung nu lain. Berkat kiai mah jeung ustad berkatna ge pas pembeureum. Nu biasa mah barkotna ge besek bari jeung penyek teh ya. Kunaon sebabna? Kunaon sebabna? Diantawisna ustad kiai masuk salat tahajud maka dimuliakeun ku Allah. Ku Allah tas dimuliakeun yakin ku jelema ge bakal dimuliakeun teu kudu mesen datang ngariung. Ulah poho berkat beureum hiji teu nganti. Nu teu salat tahajud mah datang ngariung nya. Baskom beureum hiji paling ge jek sahibul hajat teh mau gedeeun bener teh menandakan bahwa lamun urang hayang diangkat derajatna eta salat tahajud dina salat sunah contoh lamun boga kahayang aya salat hajat lamun urang pusing ya ulah nanyakeun ka jalema mah ngalieurkeun ieu contona ieu nya ieu sawah jual apa ulah ulah nanya ka batur memboga pentingan akhirna mah jadi MD mediator jadi calo nya dijualkeun ka batur ngalah untung akhirna kan tanya kan boga saha ka Allah salat istikharah tulis di dinya jual apa ulah salat istikharah lamun latar istikharah jual lamun ulah nah lamun orang punya pilihan gitu aya salat istikharah orang kunang pusing urang mah boga pilihan dinya mikir sorangan teh atuh aing dina hayang ka ditu nya ka Bandung atau ka Jakarta gawe tapi sorangan nu mikir atuh lieur
Sholat istikharah, yakin bahwa ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Moal pusing. Orang kadang-kadang pusing kunaon atau milih vokal sorangan. Nyata. Laju kemudian aya deui lamun urang rada lanjung masalah rezeki, kada pusing, pan aya jalana. Lamun hayang diluaskeun rezeki maka salat duha. Nanta, urang memasalah rezeki puyeng tapi salat duha teh gitu salat duha, masalah duit bae lain. Rezeki eta kan masalah uang saja. Ya, percuma boga duit triliunan ari awak teuing. Ya kan? Percuma lamun kira-kira duit ngebadak kaya loba tapi awak geringan bae peak pakai berobat. Lamun anu entos biasa. Lamun entos biasa nih gaduh wiridan, gaduh amalan tiap wengi urang contohna tunggal wengi tos rajin salat tahajud dina hiji waktu mah kasarean kudu tiris bulan kaberangan maka etama kajalma etama dikodoan pas waktu udang berang teu naon ngan anu biasa ieu mah pukul salat tahajud gebelang betong nya laju dikodoan anu setengah antik tah malah biasana ge telok ya ieu mah anu tos sering nya setiap malam selalu kenapa salat tahajud bagi Kangjeng Nabi mah hukumna wajib ka urang mah sunnah. Ya, lamun kira-kira iya cenah diwajibkeun ka umatna siga nama kada-kada pabelit meureun anu 5 bae ge urang kadang-kadang saplang betong nah gitu nya jadi lamun salat tahajud eta ka naon ngaranna ka Kangjeng Nabi wajib jadi sawang-solan deui lamun hayang diangkat derajatna ku Allah maka salat tahajud insyaallah ku batur bakal dimulyakeun. Insya Allah ku Allah bakal dimuliakan. Lamun ku Allah tos dimuliakan, maka ku batur pasti dimuliakan. Tuh di dina ge asa ayyaba'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Dipuji ku saku Allah ku malaikat atuh ku jelema ge bakal dipuji. Eta tetep na salat tahajud cenah aya sok ngaharuan paling ge saeutik. Lamun urang kira-kira nuntukeun da lamun aya 70 anu muji 30 anu hewa kan di mana gen meureunana atuh milih nu loba bener teh jajal mama moal harem kabeh moal hewa kabeh tapi nu salat tahajud mah pasti anu panglobana anu hareuneun moal hewa kabehan. Nah terus waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Terus ya rahasia salat nah di antawisna urang tos apal gerakan salat model gitu anu urang teu acan apal kunaon salat eta gerakanna model gitu nah di antawisna ya ieu mah naon ngaranna kisah pribadi nah sim abdi eta naon ngaranna darah tinggi kapannya geus perempat pingsan sagala baheula laju berobat nginum amlodipin kitu keneh nah gini kitu keneh pas nempo hasil penelitian kajian segala macam manggillah hiji tulisan anu menandakan bahwa aya di dinya non ngaranna kalimat hadis Nabi anu nyatakan aqrabul abdi ilallahi fahuwa sajidun faaksirus sujuda faaksirud du'a fis sujudi. Hamba Allah jelema urang paling deket ka Allah eta dina waktu sujud makanya faaksirud du'a fis sujudi lobakeunlah doa dina waktu sujud tapi dina sujud nu terakhir nya lamun dina berjamaah mah ulah karunya makmum ieu mah keur salat sorangan dirompok kan ibu-ibu sok dirompok tanya pas dina sujud terakhir panjangkeun doa dina waktu sujudna matana ulah peureum karena memang diatur ketika sujud sunahna eta urang ulah peureum matana tetep bentar kunaon karena hasil penelitian nu abdi baca ketika mata terbuka urang sujud kieu eta aliran darah lancar kana saraf lancar sok yakin kanu aya dokter taroskeun sok ge eta darah lancar sampai saraf-saraf anu terkecil-kecil darah lancar sehingga mengurangi stres
sehingga karena orang moal lieur sehingga tensi darah turun. Tah alhamdulillah si Nabi bareng rada ngadawamkeun salat sunnah lamun di akhir sujud sok salat sorangan bae eta dilobakeun doa. Contoh seperti doana Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira ta doana. Setelah sujud terakhir, alhamdulillah bareng berema ditensi darahna 15, 17, 18 bareng ngalaksanakeun eta kuarima tensi turun. Ya, dan paling 12, 13 jeung alhamdulillah kuari mah teh kada lieur. Tah eta sim abdi tos ngabuktikeun sorangan, ibu-ibu ge sarua nya lamun nu sok loba lieur sirahna dina pas waktu sujud nya bacakeun doa termasuk doa ieu tah Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir. Artinya ulang tiluang sulan di antawisna nya nu ieu tah kana urang keur ngaji ieu aya deui sayyid istighfar nah aya deui Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati tapi ayatna tacan ayeuna urang ayat nu diaji baheula nya ieu tah doana. Iya eta Rabbi adkhilni artina kieu kan ya Allah masukkanlah aku ke tempat keluar ke tempat mudkhala sidqi ka tempat asup anu bagus jeung kaluarkeun abdi ka tempat kaluar anu bagus jeung jadikeun abdi tina kakawasan anjeun eta kakawasan anu bisa nulungan naon bae lamun keur geuring ditulungan supaya tager, keur susah ditulungan supaya henteu susah. Keur orang kira-kira rada pabelit ditulungan ku Allah dibere jalan keluar. Ieu doana tanya. Ngadedena memang harita nama turun Quran. Nabi asup ka Madinah nya keluar di kota Mekah. Tapi secara pemikiran orang asup kanu bagus keluar tinu goreng. Ya, orang ketika ayah kabimbang kapannya di pusing orang keluar laju orang asup karena jalan anu henteu pusing. Kan gitu logika orangnya. Nah, makanya bacakan doa eta ketika sujud 3 kali Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan matana ulah peureum nya matana bentak. Nah, termasuk gerakan-gerakan salat anu lainna eta loba. Ketika ruku ulah peureum. Ruku eta termasuk deui bakal ngalunturkeun tuur. Nah, kemudian ketika takbir ieu eta bisa naon ngaranna ngalancan peredaran darah anu di sekitar leungeun. Urang mah kadang-kadang sok ge lamun salat asal-asalan Allahu Akbar. Eta leungeun sok babari pegel, ternyata urang takbirna asal bae. Ya, di antawisna eta gerakan-gerakana. Ari salatna mah urang rajin, cuman hikmah di balik gerakan salat urang anu tacan apal. Karena di hareupna ge aya deui nya. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Wa idzan amna lil insani ya'radu wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Di antawisna bahwa Allah nureun Quran eta sebagai obat di antarana salat. Terusna deui lamun urang teu bisa hudang maka salatna bisa diuk. Lamun urang diuk teu bisa maka salatna sare nyanggigir. Lamun urang teu bisa nyanggigir karek manangkarak pake mata. Di antawisna nya kullu ya'malu ala syakilati bejakeun Muhammad bahwa sakabeh jalma eta beramal kumaha bawaana masing-masing. Terus pangaran anjeun eta leuwih nyaho kalawan jalma anu menang jalan pituduh anu bener. Nah, jadi kumaha kemampuan masing-masing jeung kumaha kebiasaan masing-masing. Lamun hade kege balasana hade, lamun teu hade atuh balasana teu hade. Mudah-mudahan aya manfaatna. Khusus kang wasim abdi umum kanggo jamaah sadaya pilih kata-kata nu salah nyangkeun di masani maklum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.